Jamari puh wayah kieu hulang palanga polongo jiga entog menang nyabok hayang duit mah gawe da malaya duit rag-rag ti langit puguh hade kitu-kitu wae tingali haji gawe anjing teh jama teh sombong-sombong teuing aing ge lain gung gawe ieu ai pagaweana eueuh kudu kumaha tuh. ngomong naon maneh ngomong naon maneh pieu hayang gawe mah tuh kai panggulan lain ka aneprok we kitu ulang palanga polongo musingkeun pisan. Bade atuh Pak Haji. Bade sabaraha buruhna nya? Geus wayah kieu mah 1.000 ngan moal dibere dahar. Erek Erek daripada ngahulang teuing di dieu. Anggeuskeun ngan tuh. Siap. Kemari budak lah ka Tegara we pusing lah kali. Jadi kan panitia ya, kait. Oh, tuh. Siap ayo lah. Tah, yo. Kai ieu pindahkeun ka dieu. Sok we cabak kode kalau ulang-ulang. Tah, sok. Pindahkeun ka ditu. Wah, pura-pura budak teh sadeu kitu wae. Terus kumaha? Tah, geus tidinya teh kayak ieu. Pindahkeun deui ka dieu. Gampang gawe jeung urang mah. Sok, udah sok ayeuna ulah sok ka garo. Ka dieu. Nah, gitu. Pura-pura egeng segitu-gitu wae. Bagus. Gitu gawe jeung urang mah simpel. Dieu. Ya. Yang duit mah gampang jeung urang duit mah loba tuh. Sagepok. Tah, ieu buruh bieu tidinya ka dieu, ti dieu ka dinya. Tah, ieu buruhna 2.000. Tah, berarti lamun ayeuna sia hayang duit, posisina ayeuna hayang gede buruhna. Tinggal bolak-balik we hitung sabalik 2.000. Atuh, kitu mah urang ekspor balik di mana 10.000. Sok. Gampang. Siap. Gampang sok. Tinggal bolak-balik we, tinggal sabalik 2.000. Kadang ngitung we sok. Ekopat balik deh 10.000 sok. Gampang sok. Siap. Orang keur butuh motor ieu teh. Sugan didinya boga channel lah anu kira-kira terpercaya. Orang teu butuh nu mahal-mahal teuing sih lah, urang boga budget 10 juta. Budget 10. Hayang motor kolot tapi ngora. Motor kolot tapi ngora. Nah, motor kolot tapi ngora. Tapi ngora. Nu unik lah nu antik ku kenal. Urang boga 10 juta. Kamari teh aya babaturan nawaran lamun aya keneh mah jigana tapi aya keneh da kamari nawarkeun ge. Aya urang mah ayeuna masa duit mah gampang ya. Budget 10 nya. 10. Urang boga duit 10 juta, aya sebenarnya duit mah aya leuwih gitu kan urang percayalah moal anu mewah-mewah urang standar wae. tapi heuh jelema beunghar aing kono nitah kumaha we ge jadi eta pan ais bagus bari ngitung eta cek aing nah hatena manehna teh gawe mah kitu gawe mah bagus bisa bara balik 40 gampang lah kayak gampang masalah buruhan mah kan direk kieu ya nos euy bieu teh aing kupanggih jeung si Lurah butuhin motor pada kamari cek nyane kan aya nu tetanggana deui tah kana ka jual motor eta tarurah butuhin motor kolot tapi ngora kan budgetna masalahna 7 juta sanggup teh eta neangan harga motor kolot tapi ngora anu budgetna 7 juta. Wah, eta mah insyaallah sugan aya keneh gitu. Oh, aya totongan Aya anu cek maneh kamari aya keneh eta bener. hari kira-kira benang 7 masih kat ya mumpung butuhkeun Bu Lurah butuhkeun ya mampang nama. Oh, siap. Ke ditanyakeun ke ditu. Ayeuna Manggulande. Mangulan deui nya. Secepatnya kan eta kade hubungi saya. Ayeuna song asa bara balik.
Geus 40. 40 sok. Enak tambahan dijajakan 50. Siap. Sok. Ini mah bagian yang motor yang palurah yang nanyakeun heula ya sugan aya gitu. Tadi ngunjakai 50 kali balik 100.000. Ayeuna bisnis motor batina jigana teh 2 juta. Wah, cocok euy. Udang ya. Epi duitin udang ya. Epi duitin. Iya ya. Tadi teh si Haji nanyakeun motor kolot tapi ngora. Kela motor kolot tapi ngora. Ya tetangga uing euy. Budgetna sakumaha tadi teh? Budgetnya 5 juta. 5 juta. Ku aing pangnyangkeun lah 5 juta mah gampang. Oh, siap. Urang ke ditu nya. Siap lah. Yuk. Aduh. Assalamualaikum, meser. Mang, bade meser. Aya naon atuh Cang? Ek meuli bawang naon? Alabatan ka warung. Bade meser motor kolot tapi ngora. Motor kolot tapi ngora. Oh, aya. Boga budget sabaraha deh? Juta. 3 juta. Kela. Tapi dah aing teh keur butuh duit ieu teh. HPP 3,5 lah. 3,5. Kumaha 3,5? 3,5. Ya, bola gitu. Sika tuh sang ninggal motor atuh. Oh, aya, tenang motor mah. Ek nempo. Ek nempo heula lah. Aing nempo hungkul ke meuli hanteu. Beuli Pak. Ih. Tenang. Yo. Motor kolot tapi ngora. Bodi kolot, back to mesin mio ngora. Oh, iya ek 3,5 we ieu dina. Harga pas. Oh, oke atuh urang ek nyokotin heula nya. Heeh. Siap. Ada ulah PHP. Wah, moal tenang. Nyokot heula. Kayak telepon. Aduh. Oh, jok euy. Halo. Motor teh aya. Ngan hargana rada awis euy, hayang 55. Oh, rada naik 55. Kajenting atuh. Oh, oke atuh. Ditunggu di lokasi di dieu. Duitna hayangan cash da. Oke atuh orang ka ditu mau duitna. OTW nya yuk. Assalamualaikum. Salam. Duh, aing mah ek maling hayam teh tulus gara-gara anu nelpon. Nelpon si Haji. Duh, sahain nelpon. Monok kemarin nelpon aing. Halo, Assalamualaikum Ji. Salam. Kumaha pinjam duit? Iya, motor tetes aya. Oh, motor. Ayo ngeunama rada awis. Jadi 75 saurna teh. Gampang duitna mas di tangan eta mas ahiji eta mah cash. Kumaha bade kira-kira na? Oke. Sherlock aya tuh lokasina. Oh, una tuh ku abi di Sherlocknya. OTW ayeuna OTW. Oh, iya nya, Assalamualaikum. Siap. Salam. Duitin deh wae. Berarti gede euy, tinggal nelpon si Rurah aing. Di dituna 7,5. Ku aing ka si Rurahna 11 jutakeun wae kitu. Mayan 3,5 atuh da. Berarti ulin. Heuh lah gitu, motor kolot tapi ngora mah aya. Telepon si Rurahna ku aing. Halo.
Oh, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kumaha Ji? Ah, iya motor teh geus aya ye. Anu hargana yang 11. 11. Heeh, 11. 11 wae nya. Ya teu naon lah teu masalah, nambah 1 juta mah. Heeh, nu penting mah urang mah motor kolot tapi ngora eta nu penting mah. Atung teh cingali we heula dicek di lokasi ngan pasti bogoh lah. Ah, sok atuh Sherlock we Sherlock. Kayak urang OTW kadinya. Ah, kayak di Sherlock kurang lokasi nama gampang. Ah, siap. Yo, Waalaikumsalam. Ji. Di dia tadi. Ji, sugan aing jauh. Kumaha aya? Aya 11 nya. 11 panti itu na. Heeh. Heeh. Ya, lokasina dinya ho. Aya geus si Sherlock ya kubudak tinggal buka Sherlockna. Ieu tuh barang we. Bantu we yuk. Heeh, barang. Iya motor teh ya. Oh iya. Wih, mantapnya. Motor kolot tapi ngoranya. Motor kolot tapi Iya ngora. naon teh kumaha ya disebut motor kolot tapi ngora? Pan ada masalah nama ieu teh hari rangka makan bek tuh. Heeh. Kan mesin minyak tau nu ngora. Oh, heeh. Tapi udah komplit surat-surat. Nah, Motor emang heueuh bek tuh iya mesin Mio. Mio. Ieu geus bor up can ieu geus. Mas. Tune up. Ah, iya mah guys pokoknya tinggal pokoknya mah alabatan Rossi geleh pokoknya. Sip lah. Bisa diatur. Harga sakitu mah gampang lah urang mah. Nah, tuhnya Bisa kira-kira kaburatan mah adanya orang pernah jam ripuk gitu nih. Nego bensin lah. Ya, siap. Bisa. Lah deal lagi tuh mah. Yang Siap. penting surat-surat lengkap, motor sehat. Jelas. Jang dinas guys moal gagal. Ya, sip. Moal gagal. Deal lah. Siap, deal. Ya, mau Oke. ya, menangankeun. Heeh. Tunggu itu. Sok. Ayo juga teh saha. Ye, Kumaha da mang lo? alhamdulillah. Di dia. Di dieu aya Ye, nama. ti iraha. Asli lah. Ah. Aya 2 tahunan lah Oh. udah. Ieu urang pan rek meuli motor ieu ya. Urang Iya butuh dinya motor. nu butuh motor teh. Heeh. Ayo juga teh saha. Ieu ek dibeli ku urang ya. Geus aya nama kieu ya. Kumaha? Jeung urang mah bisi butuh motor mah upaya pake. Oh, Atuh kudu dibeli mah urang teh enak. Banyak udah dibikin Bener urang mah. Serius Heeh, ya. lah ieu kumaha Serius, kana teh ngarti. Anjing ban urang sae sampai jadi Cicing era. ieu kumaha mah nya motor dibikin kitu-kitu wae ke heula. Cicing heula da urang teh lain ku masalah dibikin urang teh pernah boga jasa gitu. Nah, Iya, eta mah urang teh babaturan. inget. Ulah teh inget Duit, duit. Moal bisi Ora. butuh motor mah sok we pake. Duit, Pake motor mah. Oh. Sia tuh kalau Motor mah pake wae pake. Duit. Duit. Sok bisi butuh mah asupan teh jang saha lain Iya, mau iya, kita kumaha? Duit. Wayahna Duit. ya urang alhamdulillah yang menang Duit duit. ya kumaha? Pake wae pake. Pake ira-ira mah kumaha dewe ka dieu. Ieu serius ya serius. Serius. Oh, namanya. Yo, yo. Terus iya aing nasib aing kumaha ieu? Nya terserah eta mah. Atuh kumaha? 2 juta aing boga batik. Atuh da lamun tadi bebeja heula mah kitu ieu si meureun aing teh nyumput moal bijil. Atuh da geus kieu mah geus. Sari lieur eta naon maksudna det? Mun motor dibibikeun aing mah teu paham saeutik ge. Jadi kieu ya caritana teh. Oh, gitu caritana. Bisa tuh aya motor teh jadi mah eta mah meureun lain milik urang. Aya nama urang minta buruh manggul kai 50 balikeun jadi 100.000. Hayang teuing aing kudu mere ka sia. Pokoknya nanti batian aing ge ngeplos, boro-boro anak kudu muluhan sia. Pusing lah ge ya pusing. 3 juta melayang. Kabener ya? Moal. Kayaknya haji gubruk. Geus jung. Itu mah atuh ku aing kaina balik-balikeun deui Ah, geus teh jadi diburuhan malah. Rujet nyung geus nyung atuh jung. Balik nyung.
pusing lah kage aing pasti ngeplos